Nana gerhana ge sarua naik darajat hareupeun manusia. Nah diulem ceramah ka ieu tempat datang jamaah ribuan, berarti kuring teh kudu nuhun ka saha? Ka nu hajat. Jadi lain nu hajat nuhun ka kuring, nuhun cep ustad parantos sumping, make jeung nuhun pan kuring mah dibayar. Nu kudu nuhun mah kuring ka nu hajat, nuhun bapak parantos ngulem kuring, sehingga kuring loba nu ngulem mobil lunas, sawah kabeuli, imah kajieun, fakir miskin kaparaban, yatim kasakolakeun. Kunaon eta? Ku loba nu ngulem matak nuhun, kanu pernah ngulem ngan acan nuhun aing nu moal ngulem mah. Kuno hajat kuring geus diulem jamaah eueuh datang nana gerhana narek caramah jeung temok matakna cek kuring ge ulah urang nu hayang dihargaan batur, tapi urang nu kudu pinter ngahargaan batur. Ulah urang hayang dihormat batur, tapi urang kudu bisa ngahormat batur. Mun urang geus bisa ngahargaan batur tapi batur teu bisa ngahargaan urang, mangsa bodoh eta mah eusi hate nu sabenerna.